Ngging hilap subscribe terus nyalakan lonceng notifikasi. Aduh. Bos, woi bos. Kalah bos, bos kasih jaga. Saga. Arek melu kasih jaga. Oh, Barudak. Milo. Kajian ya. Sok. Ayo, naik. Kasih jaga aja. Ayo. Aing barudak mabok ya teh aing. Aing paling hoream ka budak mabok teh. Dikerjain lah ku aing. Pasti marana deh ya. Biasa tas gacrit. Gacrit baru sekirang. Oh, di Parapatan adanya. Proyek jalan. Dogi bos, Hah? tas dogi. Oh, nepi ha. Turun. Bayar. Aduh. Jaga Oh. kan. Cikene naik geus dempi. Aduh. Jaga pantan aja. Bos, tiruanan bos. Lah, sakitu-kitu wae ulah teh juga sok turun. Aduh, nuhun atunya bosnya. Nah, sok. Aduh. Sok. Bos, nuhun bos. Ari mau mobil, langsung tarik-tarik teuing. Oh, sok. Bisi cilaka. Nya. Ayo. Aduh. Karasa tadi kerja. Ya mah di dia kene euy bangunan agak anggar tinggal ya. Aduh. Baru pas di gudang-gudang kene. Tahu deh. Oh, ya mah. Palingan asa tareh nepi. Maya bos edan. Kula sok kalian nu mabok bakal apes. Iya. Yo aya naon ieu? Jih, minggu bagian we. Yo aya awewe itu bunang balik deket jembatan. Aduh, gua arah saya kejadian. Aya naon ieu aya naon? Tapi mana wak? Biasa tapi toko. Berarti kan? Kan rada mareman ning. Wah, ya awewe. Ngajalan kan? Jih, tulen ini terulungan. Kan di deketan kalau arek lunca. Lah, tulungan karunya. Heeh, terturung paling deketan kalau arek lunca. Cing ada kurang lah. Atuh make teh nih tulungan anak. Tuh. Ya, Neng, ek nanaonan ieu bundang bading dina luhureun jembatan. Cing mah ngarek bunuh diri lah. Ih, ulah sok kituan Neng, sing karunya ka awak ka keluarga naon. Cing mah ini urusan nabi, Mang. Ih, sing urusan geuna urang teh kudu nyaah ka keluarga sing inget. Kanu di lembur, Neng. Pusing hirup hidup nanti lah, Mang lah. Tiup lah. Ih, atuh aing Neng arek maksa we mah teu beunang di cara mah hitung-hitung perpisahan, Neng. Cium atuh heula geura, Mang. Ya, sok atuh, Mang. Mang. Tuh, Neng, diragu kan Neng eueuh nu mika nyaah, eueuh anu bogoheun. Mang geus sanggeus diciumput Neng, hanyat kararasaeun bari jadi bogoh Mang oge kan Neng. Ah, cing, Mang. Bunuh diri orang mah, Mang. Ih, ulah Neng, teu meunang di mika nyaah. Cuma urusan nabi, Mang. Pusing, Mang lah. Mending keneh mulang ka lembur. Wow, Mang. Nah, mulang. Cuma ge pusing, Mang. Bongana lah. Nah, pusing kunaon deui? Kukolot. Kumaha ku kolot? Pelindung bapak. Terus kumaha? Oh, emak. Tapi kan teh disarekeun ka urang teh hayang make baju awewe, Mang. Ulah, kenapa aja ulah. Nah, pang ulah kumaha cenah make baju awe anu seksi ogenan. Atuh da abi mah lalaki mah. Yang lalaki mah gue sing arek ngajelas nepi ka naro ogenan lah. Aing ka olo. Hah? Lah, naon atuh kitu? Naon atuh? Di tadi atuh di borang kene. Oh, deui. Heeh. Lain bawa ka dia. Lah, naon atuh? Kan dibawa ka borong mana ya? Didaekeun lah. Aing Kunaon kana. cenah eta? Hah? Diputuskeun ka bohong nomor. Lain.
Kunaon tuh? Carekan ku kolot atau kumaha? Heeh, nyebut teh mau dicarekan ku kolot. Atuh lain bawa bieu geus sudaikeun ngobrol. Lah, kono antok sudi teh kudu mau daga amit-amit ih. Aing mah. Hah? Nah, amit-amit. Dah lalaki coy mana mani. Nipu mah kaulan mah dereng ngabunuh. Apa tadi cium? Heeh, lalaki manehna yo dicarekan ku indung bapana. Kadang maksa wae hayang make baju awewe aing ge. Apa cium bieu maneh? Heeh, pan ka olo urang. Enaknya. Oh, paingan bau bako. Cium deui tuh urang cium. Cium atuh cium. Anggot maneh lah. Ya kamasin mana? Ya Milo. Mari ayo dicium. Halo guys. Halo. Halo. Supir, Rio. Behind the scan. Perjalanan mau syuting ketemu. Rese yang mobil teh. Motor.